Mas Chandra cara main game Cooking Mama. Langsung nya, let's get started. Ayeuna langsung abi lebet ka gamena. Ternyata dipilih pada masakan pami abdi bade ngadamel cupcake. Ternyata pencet tombol buat. Ternyata dihandap aya rupi-rupi cara ngadamelna, dipencet hiji-hiji ti belah kiri. Terus eta di aya carana ngabahe-bahekeunna, tinggal digeser-geserkeun ka kiri, terus diaduk-adukna, tinggal diputer-puter, ngaduk-ngaduk, ngocek-ngocekna tong gancang teuing. Pami gancang teuing engke tiasa bahe adonana. Terus kanu kadua nyaeta ngalebetkeun adonan anu tadi kana tempat cetakana. Ditakana terus nepikeun ka pinuh, ulah sakedik deui ulah seueur teuing janten nepikeun ka pinuh heula jiga anu mimiti bieu. Sadayana ge sami. Terus kanu katilu nyaeta ngaopan adonan anu tadi terus dicetak. Eta terus acarana tinggal digeserkeun ke handap, digeserkeun ka luhur, digeserkeun di ka luhur, terus dipencet tombolna dugikeun ka detik anu tadi nepikeun ka angka 30. Pami terus dipencet deui. Terus kanu kaopat nyaeta ngadamel adonan krim. Dipencetna kedah anu biru nya anu beureum ameh tereh, pami nu biru lalaunan, pami nu beureum tereh. Terus kanu kalima nyaeta masihan krim. Ieu diputer-puter we teras, tapi puter-puterna rada laun kitunya. Terus kanu kalima nyaeta masihan topping. Eta dipencet ke ieu piringna teh muter nyalira, take ku arurang bade disimpen di mana ta blueberry. Nah bade di nu vanilla eta berarti tinggal dipencet pas pisan di luhureun cupcake vanilla eta. Tah pami misalna henteu sesuai, engke bakal jiga tadi. Nya entos teras ieu teh aya ngitung poin arurang sabaraha. Entos we. Punten ngan sakitu nu tiasa kapihatur, punten oge pami aya